Sigana di gawe oge sigana make make up, pakai shadow. Botram ya sudah di kebon botram. Aduh, teko lagi ya, teko ajaib. Teko na leteng. Isi ka banget. Assalamualaikum Baraya. Berjumpa lagi di vlog Barudak Kampung Wangun Harja. Hari ini kita mau masak-masak bersama istri tercinta di kebun. Kita masak-masak, makan-makan bersama botram kalau kata orang Sunda Baraya. Aruang ngelaming. Aruang ngela. Nah ini Baraya, istriku lagi masak asin, masak ikan asin. Tuh, itu masak asin Baraya tuh. Kiwe di kebun lain digawe, kalah masak. Tuh si Mang cacakan peting hujan mah dek nyebor cenah. Mang nyebor Mang? Mang? Pan peting teh hujan nanti kejeng nyebor. Kalian salah tuh Mang. Si Mang ieu mah weu gawe tah. Nyebor peting hujan oke. Nggak baru. Nah Baraya, walaupun semalam hujan, si Mang lanjut nyiram. Soalnya sekarang lagi nanam lagi sawi. Yang di shooting cenah Ming. Cuma syuting gitu terus beda ya kena kamera. Ruksak itu ruksak. Sok arera sok bingung aja di foto teh. Sok ker ieu teh di pilih video kieu. Di foto teh teh kieu. Mata kita dipoekan teh kita ngerti jelas teuing. Poekan ya teh. Nah jadi Baraya si Mang Ayi mah cenah rada malu-malu hari berhadapan dengan kamera teh. Ayeuna orang sepil padahal istri pekerja perempuan yang sedang menanam sawi, kalau kata orang Sunda mah pecai. Tak ieu Marsiti jeung Marsito ieu. Nah, begini Baraya proses penanaman pecai atau sawi. Ini prosesnya Baraya. Cek tos sabaraha poe teu bayaran cek. Oh, tos aya mana semingguan mah. Tuh, aduh. Telat bayaran cenah ieu melak oge jadi lila. Jadi leuk-leuk. Si Baregang bos telat bayaran apa? Sieun Baregang cenah. Kalalin tuh ieu Baraya tuh ieu mah tuh. Para buaya tidak perundungan istri gitu bos. Juga sapi Jawa tuh. Lalin tuh juga sapi Jawa. Bukan jadi viralnya bos. Coba duit bos mau melak pecah gitu coba duit bos. Sigana di gawe oge sigana make make up, pakai shadow. Mata teh geuningan.
mata anti badai. Untuk gede di ieu heuh, untuk gede di pageran. Lanjut kita makan baraya, kalau kata orang Sunda mah botram bari ngariung di kebon baraya. Botram ya cerita di kebon botram. Bos nanya-nanya dek di kamera mah make heula ieu. Blaster. Iya di gedinya terus eta jorogna. Senok senok aya. Tah spill dengan tuh. Urap jengkol, cabe gondol. Minum heula. Minum heula Mang, sok. Terus nyatu nya, Mang. Nyatu jeung urap jengkol. Nyeratu heula. Nyatu lagi. Itu dengan kami tuh ka bapak ka dinya. Eta nu bulet eta. Hijau. Tah, denungan. Naon eta? Ieu tah. Naon eta? Naon itu? Cabe benot. Gendol. Keur viral teh kitu. Keur viral mah ya. Jeung urap jengke. Tah. Urap jengki. Sekalian ora teu Nyatu heula baraya. Nyatu dulu biar enggak lulus kita. Nyatu. Nah, basah teh. Maneh mah sudah diuk dina ieu. Baiklah. Aduh, bobolokot. Kayak paling ge basah mah. Nyaratu baraya. Sama. Nyatu dulu. Enggak tuh, Mak. Dek sampai gono. Ieu. Nyatu Andri. Ieu cai ieu. Papunten. Tuh, aduh, teko lagi ieu teko ajaib. Teko na leteng. Ini siga banget wing. Hidung. Wing ke mama. Teko atas mah nuhun. Mah ada sengaja di bodak serangan ke hidung deui. Kan dipakai. Ganti we ku daun eta. Nges atuh arengges tuang teh. Bos. Urap jengkol yang cabai gondol asin. Bos, koy era mah. Baik ke lajuan kesorangan. Keur mah awak sagede ku Daniel aing teh dakar we hayo. Wah, atuh malah dinikmati bahan-bahan heuneh. Aduh, ya Allah. Kedek disedaw heula. Lajuan kemana saja lah. Apa adanya. Atau satu bos lagi nyatu bos. Tuh cabai gondol jeung balada bos biceun aing mah. Pegang yang serok ieu Isi mang ieu deui tuh. Geus 2 piring juga dek nambah deui wae tah. Tuh. Teu saep ya lebat tanam luarna we. Ai piringna saep teh. Piringna alhamdulillah. Alhamdulillah. Alah. Woi, TPK jeung Cimatak ieu dahar teh euy. Jeung harapan Walungan. Harapan Walungan, Bos. Mana? Iya, Walungan lagi. Ayo. Sing aleh serok ieu gorenganana nah teu payu euy. Sanggup Bapak. Hah? Halo Bapak cangkah yang gorengan dia. Ampun teuing. Hai, gadun mah. Kalau alunya tuh itu jengkol gitu dua. Geus tara ruang wae geus lah gitu. Alaju. Kalau makan deh. Ada kan gini, piringnya udah kedua kan. Tah tempo kagok teuing. Lain cenah bieu dengekeun. Itu cenah kumaha ieu sabali bakeun sabeuh kieu. Eta geus nyokot teh. Tadi mah ngomong saha nya. Lain dia. Lah ieu urang kumaha tuang pembersihan. Asa kieu. Lada anjir itu anu tungtungna. Tah. Heeh, sakitu pira ge. Cepikeun ka asa. Ka yang serap ya. Ya teh kenikmatan yang hakiki nih. Kata teh. Oi, bari dia.
tuh mang rokok mang tuh nah motor tuh. Tuh. Kata teh aya tuh dulu. Jadi iya heula tuh. Aya ucing dina rantang gitu cing atau sabatang. Tah dulungan teh keur bager mah aduh sabungkus masihan. Ngaledek kita. Yang kagak tos sadai dunungan. Enjingnya anak beurap jengkol dunungan. Kumaha geus kieu? Hese ing kahon. Saha nu nahan? Rek eureun cuma. Leakeun yang gubuk ge jeung sakabakong kieu. Tapi dah mau di mama mau gede itu tuang tuh udah mau kebatur. Tuang kacang parat-parat. Udah kerja sakit makan kuku mah langsung teuing Kak. Saberat tuh beuteung. Depak we teh ngeo tuh gitu tuh. Pembersihan Oh si Abah keur ngabaheuhay di saung. Abah bingung gitu rokona sabatang deui. Ya. Komo mun saladahna tos pajang ya. Can pajang oge saladahna tos sabungkus ya masihana. Mun geus pajang kumaha? Tos pajang mah juga nama lah. Nuhun. Nuhun hungkul. Pajang tuh bos berbekal aja jaipongan. Kaburang aja ojing. Ngepas ya mah. Ngepas ya mah. Kaburu kajual, kaburu banyak duit natas. Terima kasih Baraya sudah bergabung di vlog Barudak Kampung Wangun Harja dalam acara makan-makan atau botram di kebun untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment Baraya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.